Alah, sia kapan keur diri siaga meureun ngadua unggal poe jang bisa mayar hutang ka cece kapan tiba heula geuning teu bisa mayar. Berarti doa sia teh dikabul kitu. Bul kitu. Bul kitu. Bul kitu. Bul kitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Ahmad Jali di sini. Di sini saya akan mencoba mendongeng lagi ya. Di judul dongengnya Ki Ahmad ditagih hutang ya. Untuk itu tidak perlu banyak cincong, kita langsung saja ke acara berikutnya. Di sebuah rumah terlihat senggang sekali seorang ibu yang biasa memberikan pinjaman kepada masyarakat, dan dia seorang yang orangnya agak-agak galak sedikit juga. Marilah kita lanjut. Alah hareudang bayeung yang Gusti teuing. Meuni panas kajida alam dunya Gusti. Panas-panas teuing. Komong ke di akhirat, cacak di dunya panas kieu. Komong ke lamun di neraka. Lah, sikeun geus moal puas. Yang heueuh ieu mah nu boga hutang geura. Ampun ting siam sabaraha hutangna masih ratusan ribu can lunas keneh. Si Imron sarua boga hutang teh lunas-lunas ke mau si Ahmad magawena teh ditagih teu mayar, ditagih teu mayar kur tamada we jeung tamada teh si Ahmad geus lila teh. Saya tahunan atuh da geura. Hutang teuingeunna teh aya lagu nginyeum ni bari ceurik-ceurik. Cece atuh tulungan abdi ceu. Nih ngarudatkeun jelema teh nah pas ditagih Gusti boro-boro mayar karapokna teh. Aduh ceu abdi tos mangusahakeun ka mana ieu teh tos bade namut segala rupa motor bade diical cenah alasannya jeung alasan kana mayar mahar rese teh sia mah. Alah tong ting jadi omong atukeun antepkeun dan kayak geus waktuna mah mayar ke oge. Alah mayar iraha jelema kitu mah paribasa koneng pare geus koneng huntu pan can mayar keneh. Ikut da naon teh keun bae engke ge geus waktuna mah aya rezeki piraku teu mayar da meureun boga pangimutna boga hayangna. Masalah nama meureun tingkat usaha teh pan kadang-kadang dibere babari, kadang-kadang dibere hese. Alah jelema kitu mah geus hese mah hese we bangke. Jelema kitu mah kurang hayang-hayang ngawungkul micua da cek kamari ge papanggih jeung si Ahmad mah iraha rek mayar maneh. Engke atuh ceu da alaeuna ge eueuh. Duitna ge hese mun teh mah cenah naon kitu paribasana teh. Cenah da buahna ge aretah keneh ceung ada guan asak heula kayak geus asak kakara diala kakara bisa mayar. Heueuh tah kitu tah nulungan jelema teh kabas nulungan naon ceuk dina paribasa mah nulungan anjing kajepit meureun kitu. Kitu sahalna carita. Keun bae ieu urang mah sing sadar sing sabar da perkara eta mah. Meureun can kaburu we kudu mayarna da geus aya malah jelema mah dina boga sigana nya urang teh moal etaeun pasti dibayar. Masalah hutang piutang mah sabab lamun hutang piutang kabawa engke nepi ka maot teu aya urusan eta kudu bayar da kudu balitungan. Beda deui urusan ka Allahna. Lamun urusan dosa ka pangeran urang cukup bisa minta hampurana kanu boga. Beda jeung manusia, urusan manusia jeung manusia eta teu aya panghampura ti manusana cilaka eta jelema sabab kudu aya balitungan kitu misa kan kemang ngaleuteuranya. Aduh. Alhamdulillah. Di satu tempat Ki Ahmad beserta keluarganya lagi berkumpul dan dia bercerita, aduh,
geus puyeng ya usaha ya Allah. Urang teh ikhtiar ku ikhtiarna geuning. Ayeuna mana hutang ka birukiah geus loba teh rukiah mangka ding sok gandeng sok geunyeuleng ari nagih teh. Heuda adalah di kumaha urang teh kapan teh heula kapan tes boga pangabutuh nu luar biasa pan kudu ka rumah sakit. Basa si ieu Harun hari teh pan teu sehat awakna teh kudu ka rumah sakit. Teu kan kudu biaya gede teh cai urang pan atuh kudu sakuring ngacul ari aya pigaweun boga pigaweun aya eueuh. Keun bae bapana ye urang mah nu penting mah bisa syukur najan duit leutik najan sagala teu pati aya keun urang mah wangsangakeun ka Gustina. Nya mana bangsa kitu ge urang teh meureun dibere kieu teh meureun kaasupna teh duka ujian meureun da meureun da esa urang mah asa taranyeun codeka ka jelema meureun ujian mudah-mudahan mah kaasupna teh teu kaasup kana siksaan. Dalamun asup kana siksa berarti urang beneng ceweng dina hirupna. Dalamun urang hirup tetep panceg lurus dina kayakinan insyaallah nu datang teh bakal ujian atawa cobaan. Nya puguh abdi ge sok isin ya. Pak, ari aya biruk mini ka dieu teh aduh Gusti naon atuh nu kudu dieukeun teh da geuning bana teu aya bayareun lain teu niat maya da teu aya panjang sapopoe ge jajan budak ge sagala kakurangan. Keun bae sabar. Heuda akang teh kurang-kurang usaha mah pan ngusahakeun. Sok daek ka ditu ka dieu aya sapueun sapu aya paculeun pacul aya nu nitah mulas aya nu nitah ngerok tongong aya nu nitah ngurut diurut. Asa kurang kumaha ngan pedah meureun hasilna kurang memadai. Nyeraha atuh Kang urang rek manggih kabagjaan. Eukeun sing sabar pan urang teh eukeur ikhtiar mah. Eukeur ikhtiar. Assalamualaikum. Uluh. Ieu. Tapi rukiah geus ka dieu ieu kumaha ya urang? Apana? Abdi mah ka kamar we. Nya jug we. Keun ku akang bisa ngarepan. Mangga ceuk ka dieu kalebet. Da teu ditulakan ieu. Lain kumaha Ahmad? Saaya. Aduh puguh ceuk. Tah sia mah angere. Aduh deui lagu ditagih teh. Narek iraha maneh teh? Ceuk kieu da sanes abdi henteu niatan rek mayar masalah eta mah ceuk ye kapan kaayaan sakieu hesena meureun eceuk bisa ngarampa abdi teh usaha mah da eukeur ngan eukeur sapopoe ge geuning yang kaperluan resiko teh duh hese jang meuli beas jang rencangna jeung jajan barudak oge samporet pisan nya wayahna we ceuk. Tiba heula maneh teh ye Ahmad geus dibere longgar ayeuna eceuk keur butuh pisan ye wayahna Ahmad kudu diusahakeun ayeuna sok we ayeuna nu aya di Ahmad naon eta aya TV aya naon boro-boro TV ceuk tu aya TV gajugrug ge geus teu hurung pek wae aya butuh maek dibawa da tukang rongsok ge teu wanieun kamari teh ditawarkeun hayang 200.000 bohongan salah seuri tukang rongsok ge atuh naon nu bisa dibayarkeun ku maneh Ahmad depan ayeuna mah teu aya yeuh ceuk da dipaksa-paksakeun oge ayeuna mun ditagih ku ceuceuk kudu buru-buru dibayar ayeuna naon nu dibikeun ai lain kolor ba meureun pek wae daek mah jeung kolor jeung eusi-eusina ge dibikeun. Kulantaran ayeuna sakieu ripuhna abdi teh. Lain tiba heula sakieu ripuhna ai maneh nu teu mikir-mikir geuning. Ai lagu minta aya pangabutuh meuni ceuk abdi tulungan ceuk abdi geus teu bisa ngahuap-huap acan sia teh paribasa. Panmenangnya si abdi teh minta tulung teh da ciceu nu boga, ciceu nu aya ek minta tulung ka saha abdi.
da minta tulung ka pamarentah bieunteng dijebir kapan urang teh kamari oge pan nyebutkeun aya bantuan boro-boro tadina maek menang bantuan pake mayar-mayar hutang sabare ka ece geuning teu turun ngadeguan cair oge ngadeguan ti langit turun kareka hujan ku cumus nu aya ieu mah wayahna nya lamun teu isuk sore anterkeun ka imah sia nya ngan lamun henteu Ahmad wayahna ye tinggalkeun imah ye imah hek disita ku ece. Aduh ce ulah teuing-teuingeun imah teh ukur sakitu-kituna saungu butut aya deui sing karunya ce ka abdi geus eueuh deuleu Mad geus eueuh lila teuing sia teh batur mah deuleu 2 bulan anggeus 3 bulan anggeus paling ulun oge nah ari maneh nepi ka tahun-tahun 2 tahun leuwih sieun teh boga hutang teh sia teh teu mayar-mayar eta pan kaayaan kieu atuh ce ieu sing gede hampura alhampura ti mana sia urang geus cua ti imah teh tadi geus dianteng-anteng ieu teh geus dianti-anti sia teh kudu mayar poe ieu teh sabab eueuh boga tebuseun tuh sawah Haji Karta bayareun pan ieu teh keur sanghareupan ngadaguan duit teh ti Ahmad jeung ti nu lain-lainna ek ti mana beuneu ce mayarna geus era keun atuh ce diduakeun ku abdi henteu pamayar ti abdi ge atuh ti mana sugan aya bisa jang nutupan kan Haji Karta mah alah sia doa we di mana teuing doa ti nu susah kitu dijabah ih ai eueuh ieu ai doa mah ti sawae teu di ustad teu diajengan ai Gusti ngerasakeun mah insyaallah bakal jeung ijabahna alah sia kapan keur diri sia ge meureun ngadoa unggal poe jang bisa mayar hutang ka cece kapan tiba heula geuning teu bisa mayar berarti doa sia teh dikabul kitu mun nyamah doa sia dikabul meureun sia ge meureun bisa mayar ka kami tiba heula geus rengse geus beres meureun ekeun bae teh silahkeun ai kitu mah meureun ku abdi diusahakeun engke sonten atapi enjing mah abdi nepangan ka bumi ya abdi ditepangan bari mawa duit sia teh Ahmadnya nya eta mah masalah keuangan mah kumaha ayana we cece da insyaallah ku abdi diusahakeun geus penting mah kitu si nyai ka mana teh tingali tadi teh meureun rada teu ngareunah awak tadi teh sigana mah buka di kamar meureun nya sok kayak gitu nyamatnya di adaguannya. Assalamualaikum. Sesampainya di rumah Birukiah sendirian dia sambil termenung dia bergumam Gusti teuing karunya nama mah kasih Ahmad hirup suntrang santrung anak satilu-tilu pamajikan dikungkung teu diawur abdi-abdina hirup teh tapi da geus kacida-cida teuing da leuwih ti 2 tahun atuh teu mayarna teh kira sok jadi pikir da heuh boga hareupaneun pang-pangna mah tuh Haji Karta geus jual deui nawarkeun barangna hari kuringnya ari eten mah da hayang buru-buru kaduitan da perlu ibanda mah geuning keur bekel hirup Assalamualaikum. Waalaikumsalam saha Kang Nyai Cager geuning Kang Haji mah nggak kalebet aya naon iya Kang teh ieu kapan teh geus aya basa-basi mah harita geuning tanu akal terek dikaluarkeun barang teh kumaha puguh ieu teh keur mikir-mikir akangkeun da ku abdi ge dipayunan mung ayeuna teh da kendalana teh artos teh dilaluar ya nya upami tos kempel mah pasti eta mah dibayar mah sabab butuh tempat teh butuh sawah supaya lega kapan meh teu susah barangha kan ih atuh eta mah keperluan ai teh Kang Haji ge sapertina mah kitu jadi teu dipanjang-panjang teh ka dieu teh bubuhkeun we naha kah erek dilanjut ieu teh jual beuli teh naha moal sabab kamari geus aya nu ka ditu ngan
itu panawaran teh can nepi karena harga anu ditangtukeun ku Kang Haji. Kapan ai nyai mah geus siap dina harga sakitu teh. Nya kanggo abdi mah lah sabaraha wae ge dibayar Kang. Aya artos mah ulah keung. Abdi mah moal cicilan moal kumaha kana barang moal tik-tikan pasti dibayar. Asal cocok tan akang teh geus katingali ku abdi teh cocok pisan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ahmad. Mohon cek. Ka dieu kalebet. Duh, geuning aya Kang Haji da mah. Alhamdulillah Mad, kumaha cager maneh Mad? Alhamdulillah Kang Haji, ieu teh badan mah sehat. Aya naon silai ka dieu? Puguh tos janji abdi teh sonten ieu bade nyumpingan ka ieu ceu ka dieu. Da urusan naon maneh jeung Ceu? Alah si Ahmad atuh geura harita teh kapan cenah kapan teh sek ngubaran budakna teu boga jang bekelna nya ngijum ti ece meureun rek mayar ieu teh. Syukur atuh Man. Sok atuh hari eta mah nya. Eta nyai akang da moal lila ieu da. Sabab aya tamu nya Ahmadnya sok dikanturkeun ya. Assalamualaikum sadayana. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kumaha si laing teh Mad? Ieu ceu abdi teh ieu teh aya artos sakedik pamasihan ieu oge. Jadi moal dibayar lunas ayeuna? Nya atuh moal meureun nepi lunas ini sabaraha da meureun samatan teh abdi ka cici sabaraha deui. Harita teh Ahmad maneh teh hutang teh 800.000 dibayar harita teh geuning 200 nya. Berarti kali 700 mayar di mana 150 700 dikurangi 150 teh sabar Ahmad 300 kehead sia 300 di mana aya 700 dikurangi 150 jadi 300 di mana hawal mah atuh sok we dietang lah lebih mantep ceu meureun utang hitung mah da asa kuring mah sok we lah ngiringan we kuring mah lain ayeuna ai maneh aya karep ek mayar sabaraha. Itu aya artos 250 da ieu mah meureun wayahna we ieu mah ulah kirang hapuntenna abdi da ieu oge lain ngorobotan duit ti imah ieu oge ngan kabeneran aya babaturan tadi teh nya ditepangan ku abdi minta tulung da ece ngabutuhkeun pisan sugan we bisa sambung bantu bisa nutupan keur kaperluan ece saheulaan mah gitu. Minum dulu pemirsa. Alhamdulillah. Jadi abdi teh tah nya aya artos sakitu eta mah ditampi jeung teu ditampi ku ciceu nganyangakeun perkara engke sisana meureun insyaallah dina aya mah dibayarkeun. Da abdi ge mung dibabiating boga hutang teh heurin lengkah era papanggih jeung ece oge. Tah heuh sia teh kudu boga rasa rumasa ari boga hutang boga urusan jeung jelema mah kudu gede rasa rumasa sabab lamun jelema teu boga rasa jeung rumasa bakal malaweung hirupna teh teu boga rasa rumasa mah teu gablek rarasaan nyaho batur teh keur butuheun nyaho batur teh keur merlukeun tah ai boga rasa jeung rumasa mah nya saeutik gedena meureun mikir kumaha carana kumaha kuduna nyamuhun ceu da sami dipunten di abdi ge nya ece teh kudu timbang rasa ka abdi da jelema teh kadang-kadang keur boga kadang-kadang keur eueuh alah sia mah ngadalilan deuleu atuh wae ya geus ai jadi jelema susah kudu sadrah pasrah deuleu keur mah susah mamatahan kanu aya era sia kapan ari jeung sasama makhluk anu Islam mah urang teh kudu saling wasiatan. Tok sanajan ulah kena-kena urang gede banda loba pakaya ceu. Da hirup mah moal lila hirup mah. Sajama ti kitu kapan urang teh kudu alus-alus jeung papada manusia, kudu alus-alus ibadah ka Allahna. Ye, ulah kitu ceu.
abdi oge jelema susah boga rarasaan boga karumasaan. Naon pangna hese mayar hutang ka ece eta teh dipaparin ku pangeran sakitu kaayaan abdi. Jadi lain harti abdi bangkel hese mayar ka ece dina hate abdi nyang keruk na jero hate paling jero hayang mayar hayang meresan bahkan lamun aya mah rezeki leuwih dileuwihan ku abdi lillahi taala. Nah pangsa kitu ce nitip urang keur lobabana gede harta awak jagjag ulah kitu kabatur teh ce sabab hirup kena ku urang mah kapan kuring teh nya kurung inget kana kurung ingsun kurung diri sabab lamun urang geus leupas tina diri geus dicabut nyawa ku Gusti rek naon nu dibawa engke di akhir ce najan ece lobak libuk loba labokeun sagala aya satu beh sawah lega kebon lega bolong gede situ di mana-mana moal aya nu dibawa ukur boeh jeung asiwung. Sing eling abdi nitip ka ece ieu dibayar sesana bakal dibayar ngan ece ulah kitu ieu ka abdi. Komo kanu lain mah urang sing sadar diri sabab hirup kumbuh manusia angin gustina ece dipaparin kamulyaan ku lubak libukna dunya tah eta hiji ujian keur ece abdi dibere rupek hirup samporet heureut pakeun pungsat bahan eta dipaparin ku Gusti eta ujian keur diri abdi mangka masing-masing manusia dikenakeun ujian ku Gustina. Da sakitu teu hampura ieu lain mamatahan ngojay kamari lain itah naik ka monyet. Heueuh Mad geuning maneh moya Ahmad sia mah bisa nepi ka lebah dinya hampura cece Ahmad geus kasar ka maneh satukangeun maneh sok ngomongkeun. Hareupeun wani setak senghor hampura geuning maneh luhung ku ilmu Ahmad sing gede milik atuh maneh teh Mad. Nya nuhun ce sakitu we panginten ti abdi hapunten anu kasuhun ce sami-sami Ahmad sami-sami hampura ece nya nuhun ce. Demikian tadi cerita yang dapat kita petik di judul Ki Ahmad ditagih hutang. Nah, mungkin yang bisa kita petik dalam keadaan apapun, dengan siapapun, kita harus tetap baik antara ibadah kepada Khaliknya dan ibadah kepada sesama manusia. Demikian, lagi-lagi saya harapkan dari Anda semua, tolong bantu subscribe, share, like channel saya Ahmad Jali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.